A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskeun encanu kamari tentang hikayat Nabi Adam anu tos jelaskeun dina ayat samemehna. Bismillahirrahmanirrahim. Paba'atsallahu mangka Allah ngutus saha Allahu tegasna Gusti Allah guroban kana manuk gagak. Yab'asu tuluy ieu manuk gagak ngagali atawa ngoreh fil ardi dina taneuh liuriyahu pikeun ngebrehkeun hu ka Qabil kumaha carana ngagali taneuh kaifa yuwari kumaha carana nguburkeun naon sawata kana zanaja akhihi dulurna ieu si Qabil tegasna Habil. Qala Qabil nyarita, ya wailata aduh cilaka kuring, ajaztu kuring teu sanggup an akuna kana yen bukti mislahada guroban seperti ieu manuk gagak. Jadi samemehna bingung manehna kumaha carana ngalengit ban babauna ieu janajah samemeh aya pirasat atanapi diebrehkeun ku manuk gagak kudu nguburkeun kana janajah. Pawariya tuluy Qabil sawatan nguburkeun akhihi kana janajah dulurna. Asbaha mangka tuluy asbaha jadi weh ieu Qabil minan nadimin kalebet jama-jama anu hanyakal make ngabunuh hanyakal seueur pokona saatosna kajadian. Salajengna man ajli tina kajadian eta zalika eta katabna maka kami saur Allah nangtukeun ala bani Israil ka bani Israil anahu kaya yen sanyanahu ieu pembunuhan ieu kajadian man qotala sahabat jalmana qotala anu ngabunuh nafsan kana jiwa atawa awak-awakan bigori nafsin salianti nafsin kisos. Jadi ari kisos mah kengeng ngabunuh sababaraha hiji oge dawe eta mah petugas nu ditugaskeun pikeun kisos. Au pasadin atawa ngaruksak fil ardi dina muka bumi. Jadi ngaku ngaruksak atawa kitu mah teu kengeng dibunuh kajabi aya hukum kisos. Faka annama mangka kaya-kaya qotala anjeun ngabunuh annasa ka jalma-jalma jami'an sakabehna. Jami mun ngabunuh hiji ge saroja ngabunuh kabeh sabaraha eta warga sami warga masyarakat. Aman ahya jeung sahabat jalmana anu ngahirupkeun ka ieu jalma artosna ngahirup-hirup teh nulung bantu jelema anu keur susah ngahirupkeun jalma-jalma agama jeung dari agama atawa nulungan nu keur gempa banjir jeung sajabana ku urang ditulungan sarua jeung nulungan sakabeh jalma nu aya di dunya. Fakaan nama mangka sakaya-kaya ahya nasa kana ngahirup-hirup annasa jama-jama nu aya di dunya jami'an sakabehna. Walaqad jeung nyata jaat hum geus datang hum ka ieu Bani Israil rasuluna utusan na kami bil bayyinati anu ngajelaskeun summa tuluy inna kasiron sanya kalolobaan manusia minhum di antara manehna ba'da zalika sandosna eta kajadian bil ardi di muka bumi lamusrifun kana yen bener-bener jadi jama-jama anu melampaui batas. Tah itu kejadianana Bani Adam lamun tos dibere kekuasaan tos dibere kesenangan tos dibere kanyaho maka sok melampaui batas. Mudah-mudahan urang ulah kalebet jami anu musrifun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.